yang dapat sambaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak deunya sareng Mang Iwan di channel Hayu Urang Musik. Nah, tina kesempatan ayeuna Mamang berangkat lagi ke spot Gagak Sangkur. Spot Bos Ucu Ken Arok. Nah, spot yang terkenal dengan ikan masnya, ikan bobosoknya, ikan baungnya. Nah, di sini spot Alfamart, spot segala ada. Nah, yuk yang belum coba mancing ke sini. Sini saya bareng dengan Pandang dan juga Pak Rukmana. Angin gunung sejuk asri di sisi leuwi mancing teh hobi tetep cai ngarep-ngarep epan mugia aya lauk nu nyanggut lepaskeun ka hariwang pasrahkeun ka Gusti ka jembar manah rezeki tos pasti senang mancing liaran hate senang pikiran jadi tentrem senang mancing liaran kita teh mau setelan apa atulah dia teh saruneng lah teh pokok kudu meuli saruneng tengah gula saruneng lauk naon teh? Lauk Jawa. Kumaha lauk Jawa teh? Si Mas. Si Mas lauk Jawa teh. Upan teu payu. Upan oke teu payu ieu teh. Tah, teu payu. Oh, itu mah tatangga payu, ieu mah can payu. Upan leuput sarua kudu marungkut, Lur. Arah teu mararungkut mah nya kudu dikopi. Lawak ngomador wae lalawak teh lah mana sehudang ukurannya kadengan geletruh kamana ya golok dah ayo didinya gehe dicopot teh bener ranking lah teh sok atuh tah isi vegetarian tah ieu nu belah dieu luput
bakal kerasaeun gitu ngentena lamun nyangut nu ieu ya. Banget terus Pak. Hah? Banget terus. Mungkin Oh, kesok uk. Asa teh isen kieu uk euy. Aduh, uk. Uk atuh uk. Moal aya gitu tapi sabar uk nya. Ya bikin bakal jajanan. Udud deui we udud, can aya samaran mah udud. Barisan masih keneh rapih. Mang Nang mah nge-strike euy 3 kali euy. Nge-strike loh. Koneksi tidak stabil, coba pindah ke dia dan kudu ke mana? Pindah ke depan. Anu nguseup mah moal aya kamajuan. Lamun maju digebros. Udah yuk ah. Naon sama Denita? Aduh, yang dapat sambaran euy. Ih. Kumaha eta carana bagi-bagi atuh. Tekel-tekel alah meuli pikabitaeun kitu Upan dasaran teh. Tak lay. Oh, nya eta teh geus daratan deui sugana teh lama sampah Can beres. Halo. Anak maknya nih, batur marana teh gede anehnya. Saha nu gede teh? Tadi nu posting, Oh, nu posting. katipu ku nu posting. Buat nu iraha meuna. Wis panen kieu euy. Si raja cacing tuh. Pindahkeun kojana ka hareup. Eta teh lauknya sok nasun. Alah. Si raja cacing. Tegeran teh ieu mah ieu euy. Oh, nu ngajuit tegeran teh. Heeh. Tetangga deui euy nu meunang teh euy. Tetangga.
jauh kan. Aduh, ieu mah ye kadon sakalah kakarele ke museum teh. Tuh, jo ieu ngagerantung ge cika lalai. Gusti korban begadang ya. Ngadaguan samaran. Tak pilih kan. Pas 20 yang 2 kali. Sadela. Ya, Del. Anak ikan. Tapi kan kepicunan gitu. Ada kosong, sejak Maret nah. Jadi itu. Harus sih. Solid. Solid. Dina toko sebelah masa 87. 8 kilo. Iya, Jangan weh. heujeuna. Terus di cikintit itu Maka apa ngaloba? jangan 5 kilo. Tapi kayak gini apa? Iya, gini kilo. Aku abu ya. Nongkrong sepi teh. Lang garing. Jahit nih itu. Anu kita di asin batur mah menang loba. Lawak. Katang asinnya tetep dari nilem. Kali ya. Sampai. Hai ngalawak. Kita tahu ya. Tawes lalawak. Benar. Regis lamun di urang di ditu. Non, regis. Ci manukna. Enggak dua. Ubahnya menangan wae. Pindah tuh awak kayak apa? Abi dia ada di tu abi mah daokon minu ayun-ayunan. Itu sakitnya menang saulang aja. Tahu daun pun. Itu tadi. Nalungkeunana beneran pas beneran aya laukan. Tempatna beneran. Nah ini obatnya. Obat anu sisuk Lain obat na lauknya ya. Ayah gini. lauk. Patulin. Tapi emang benar buat kecil menang obatnya lumayan. Naonnya beda naon. Selauk teh becicing hiji tempat itu. Tukang nama goreng deh. Aneh. Ada belakang lupet. Yang pindah sama barek. Dia sama asong tentang rapak dia. Yang kau karo saya nggak bau. Beak bener. Kita buka depan. Kasihan saya melihat aku tungkol yang Kan bisa besok depan online gitu. ini ada. Depan Shopee.